Wilujeng anjing barudak sampurasun. Hidup we ieu orang diajar bahasa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 39 sareng nepikeun ka 42. Tah dina halaman 39 eta nyaeta urang nganeruskeun. Nyaeta nu bagian 5 ngalemeskeun kalimat. Robah kalimat dihandap ieu jadi ragam bahasa hormat. Contohna nomor 1 kuring indit ka sakola. Tah eta teh dirubah jadi abdi indit ka sakola. Tah contohna kitu. Sok saterusna ku barudak jawab eta pananya anu hiji nepikeun ka 10na terus dilanjut deui halaman 41 nyaeta latihan ulangan. Sok ku barudak kerjakeun latihan ulangan anu pegin jeung esaina. Anu latihan halaman 41 nepikeun ka 42 latihan ulangan PG sareng esaina. Namun tos beres kirim ka WA bapaknya lewat Japri. Oke, hatur nuhun.